Doon atas memotivasi more. Kata uas sebagai kejutan pikeun moal, makin kerja keras sehingga mau bisa jadi kieu. Sukses teu ningali pendidikan, sukses teu ningali ijazah, tapi kata sukses ningali ka jelema-jelema nu daek berusaha jeung berproses. Terlalu indah dilupakan. Wah, punten wa. Enggak. Sekolah kos di luar mana itu? Sekolah nang tamatan SD. Gawe ge sakur kulit. Masa sekolah heula dulu mengelakkeun bapak. Ya, Pak. Nama kan lulus kerja di sarjana dengan gawe nu bener. Mun bisa mah di kantoran make dasi. Mun da ulah kos di luar urang tuh SD gitu lulus. Ya. Aduh, sama. Pagawean nang ngebut ngopi. Dahar mul. Dengan pagawean lagi iraha. Kan mana teh geus jadi tukang insinyur, Aduh. Dengan pegawai ayeuna mah resep, Pak, ulongan. Atuh sementara mau ngabega we heula atuh, pangadulan. Apa, Bos? Aya naon, Sep? Pegawai beres kabeh, nu di tukang, nu di pipir, dihareupeun tos kabeh, Bos. Atuh geus beres mah geus we, istirahat. Dina keneh, Bos, jam istirahat naon we? Geus ari geus beres mah, istirahat. Tong di fosil teuing, si geuning. Geus beulangnya hareup mah Bapak ayeun bagina. Anu bener, Pak. Bener. Alhamdulillah. Kan, Bos, Pak. Atuh bantuannya, Sep. Ya, mangga. Oh. Wah. Oh. Wah, alhamdulillah mau tuh jadi jelema ini. Alhamdulillah, wa. Tulungan mu. Soalnya nganggur geus lila. Sarjana mah ku sarjanana eta budak teh. Gesek ke. Kedul ongko budaknya mu. Tulungan mu. Bisina mau keur butuh karyawan. Gawekeun si Oni anak mu. Tolongan mu. Kieu si Owi kan pernah nolongan mu. Iya wa, mau jadi ingat kata-kata wa bangla. Terlalu indah dilupakan. Wah, punten wa. Enggak. Sekolah kos di luar mana itu? Sekolah nang tamatan SD. Gawe ge sok masa sekolah heula ngerakeun bapak. Doon atas memotivasi more. Kata uas sebagai kejutan pikeun moal, makin kerja keras sehingga mau bisa jadi kieu. Sukses teu ningali pendidikan, sukses teu ningali ijazah, tapi kata sukses ningali ka jelema-jelema nu daek berusaha jeung berproses. Tos salat aku dengan tampura